Duh, jelema lagi sare nih. Ruas kena. Mang, male. Mang, mali cengkeh. Ih, bener cengkeh. Malah diberi kopi. Sebenarnya beli non sih. Cuma kurang yang cengkeh. Atau mau cengkeh malah biar aku. Oh cengkeh, lain ngomong tuh tadi. Yo, rek mau mana? Hari ini harganya berapa mau? Murah saja, dengan Rp3.000 Anda bisa bawa pulang cengkeh ini, tidak dipotong pajak. Dan guys, nu ieu wae tuh tah. Jeung papirian atau dua. Jadi barangan mau 5.000. Tah, non mau. Ayo siap. Nah sare diurangkan tapi rati mau 5.000-an. Kan dah alhamdulillah lagi yang beli. Ada apa dia lagu? Kayak bako ini. Mulai kasenian jasana mah jasana sanes lumayan Assalamualaikum sadaya mangga aturan ukur yang hiburan kadeket duluran nyangakeun urang Cipeteuy kembangan nu kahatur aya urang Cipeteuy na sarua Bismillah ngawitan manggung Puji syukur kanu agung Dedawidi maha suci aya kasepuhan Sawasiwi siliwangi Orang Cipeteuy anu balalaki Milu kadang mangah di dia di mah gawe tuh baturan sorangan. Mending na ieu ngabaturan sampai teu sare. Pergadang mah kudu di kopian, ada kopi naon. Antei mah milu diuk doang. Arek meuli kopi o duitna. Tadi aya goceng-gocengna geus dibelikan kan. Tenang saja, di sini tersedia bako pay letter, beli sekarang bayarnya nanti, bisa dicicil 2 kali, pagi dan sore. Moal mangah tarang ngutang urang mah barina ge teu ngarti nu kitu. Teu boga duit ya cicing, boga duit mah lika batur. Pantesan unggal ka dieu beungeut sana rongsing. Tak kopi teh urut amang, inum tah barokah. Barokah naon amang nu aya mah hiji jeung dadir. Ada bonus lah. Ngomong lebaran bisa gimana sih? Ah urang mah di imah memang arek liar teh olok duit. Itu lain milu jeung amang. Kamana sih? Amang mah geus nepi puncak. Terus bablaskeun ke Pelabuhan Ratu. Baliknya teh ka Ancol heula nyaba dulur. Buka dulur ban di Ancol lagi. Balikna karak we mampir heula ka Citra Indah. Oh eta kuloba mang. Ira balikna sakutereh. Oh, kan tadi udah ke kumane. Oh ada mah ngimpi. Kapan sarua rek liar geolog duit ah. Ningen belanjakan bako dong. Pino dagangeun. Emang bener nyari tukang dagang mata rahilin pisan. Ngomong-ngomong si Taslim kemana sih? Biasanya keduaan jika sekian angka. Sok ngorek belut oge hari itu menduaan ya. Jangan balik mang. Ke puncak geus 2 poe.
kata budak dari ulina bisa yang bayar hutang hese. Yang manehna bukan hutang. Oh, tong salah. Bogaan 12.100, geus 7 rajab 7 mulut jan bayar kene wae. Oh, eta kula gua 12.100. Oh, saking teka hitungna eta. Man mana teh mun gadi teh nyokotan papir. Asbak segala bawaan. Tadinya megalon yang dibawa balik. Galang ngopi biar para gelas mana wel kadi teh nyokotan wae. Tarang leri ya. Udah emang gitu budak eta mah. Ka urang bobogohan hutang 18.100. Arek ditagih teh. Warga leungit wae na budakna. Oh, pandek ditagih malah garakan manehna. Oke, mun balik teh puncak, bejan orang tagih barengan. Orang mau amil, Arek naon mau segala. beri baris. Bener.